eta teu meuli samping keur sininina pas jurut tina mobil rek naik ojek ningali tukang samping ngiderkeun sampingna. Saramping-samping barade ya samping 20.000 tilu bade. Ece samping naon 20.000 tilu. Cek incunakeun bae lah dan ini aing mah buta huruf yeuh teu apaleun mana samping murah mana samping mahal teu biasaeun maca yeuh. Mang meuli. Tilu 20.000 nya jang beli. Gancangna carita eta pemuda balik ka imah ninina keketrok kana panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Cuk geus balik ti Jakarta teh. Tos. Kumaha gawe? Alhamdulillah. Gawe naon? Gawe di BCA. Naon BCA teh? Bangunan can anggeus. Oh, ngaduk. Heeh, keun bae asal halal. Mana oleh-oleh keur nini? Yeuh. Alat, ilik, dangdak, dengdek eta sinini ngajerit Gusti sia mah harianeun ka aing teh abong aing buta huruf teu bisa maca kurang ilmu meninipu ka aing teh nah make nipu nih ieu malin samping capsen anu kieu mah atuh nah nu kumaha ni ari samping capsen aya capan aya keretasan ieu mah eueuh sacewir-cewir acan ini jatuh ngabih ka imah mal dibere dahar ku aing oge wah lamun ini aing geus ngadat kitu sok riweuh lah kaluar deui pemuda ti imah ninina nyimpang ka warung barang dahar hayang duit teu boga kur 10.000 deui nyaneut kurupuk beak 30 siki harga 1000-an bari boga hutang ka tukang warung ulong pas dina kantong kurupuk anu badag aya kertas cap kurupuk. Wah, inspirasina mulai iya solusi nama ieu. Nini aing mah buta huruf itu bisa maca. Cek pemuda ka tukang warung, cek menta remeh 5 siki. Keur naon? Cicing moal nyaho lalakonna. Leledkeun eta remeh dina samping pelcap kurupuk ditapelkeun dina samping anu tadi. Dibungkus di kop plastik tuli balik di ka imah sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rek naon deui sia ka dieu nini nu keureun samping capsen teh alat ilik dangdak dengdek cuk sinini alhamdulillahirabbil alamin Gusti bingah ka giri-giri bingah amarwata suta bahagia nu taya papadana raos ku kekagunturan madu wangi kembang kahiyangan asa keuruyan menyan putih meuni bingah pisan kasep geuning mah samping capsen teh anu biasa tapi raja nah ini make raja na yeuh nu biasa mah capna teh leutik 7 cm kali 5 cm ieu mah geuning badag 12 ka 20 da pogoh ge cap kurupuk dengan bangga sinini isuk nama ke samping capsen raja na dipake karena pengajian rutinan biasana naik mobil naik ojek hari tama lempang ngahaja bari capna teu dituna dihanap di tanah palebah bujur da sieun murang lempangna digeol gitek dah hayang ka aksi pas liwat kariungan pemuda cek pemuda oi aya nu aneh sia bujur sinini sugan cenah pamflet tabligh akbar kurang baca yuk pas dibaca kurang leuwih bacaanana maklum cap kurupuk eta tulisan gurih lezat nikmat bisa dicoba aduh ampun teh cirining bodoh kurang ilmu nya naodo gila kadua wadino kadua agama mutiara nomor kedua nu mata mampu nyalametkeun kahirupan manusia ternyata agama leres najan jelema gelarna tinggi profesor doktor tuloba di luar negeri bahkan non muslim agama na teu ngabogaan agama teu nyicingan dina agama Islam ilmu na tinggi gelarna tinggi profesor doktor can puguh nyalametkeun dunia akhirat sabab teu nyicingan dina agama Islam ente agama na Islam inna dina indallahil Islam agama terbaik menurut Allah adalah agama Islam al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih Islam agama tertinggi agama mana
apapun takkan sanggup menggoyahkan agama sabaraha hiji rukunna 5 hiji salat edan hiji salat 2 salat 3 puasa tilu zakat 4 puasa bulan naon pardu Ramadan sok puasa bulan Ramadan mimitian tanggal 5 apa tanggal 7 tanggal hiji bener ladang tanggal hiji 10.000 hiji ucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hartikeun aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah 10.000 meni babari maneh memenang duit eta rek ngaji rek tolak jadi menang duit kumaha lalakonna sugan peuting tadi ngimpi menang lauk mas henteu ngimpi teh kadeukeun atuh salah nih henteu teh kayak aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan cek sunat nama kieu asyhadu nekadkeun abdi kalawan pat sareng tasdek an kana saestuna tingkah jeung kalakuan la ilaha teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah jeung laranganana illallahu angin Gusti wa asyhadu jeung nekadkeun abdi kalawan makrifat sareng tasdek anak Muhammadan kana saestuna Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah. Gusti nyeblak manah emut kakersapun guru tua hoer apandi Manon Jaya kitu ngahartikeun syahadat teh kas ulun gitu. Ketika kita berbicara bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, di antara orang wajib nganyahukeun kana sifat-sifat nu wajib di Allah. Hiji, Allah wajib kasifatan ku sifat wujud. Naon cenah? Wujud. Naon hartina wujud? Asli. Asli. Bukan kawe. Naon cenah wujud teh kasep? Aya naon? Aya Gusti Allah. Saha nu ngajawab panggeulana cung? Asa kade-kade nya kade. 20.000. Ya. Sapuluh kade. Hayo kade buru. Heula atuh kade. Sok diuk-diuk oh di kursi teh. Sok kene ka dieu. Ngelehan we lah. Oh, ngareneng. Tapi suatu tadi hidung. Persis Upin Ipin. Betul. Hiji wujud hartina aya Gusti Allah. Naon dalil kana yen ayana Allah teh kase? Wujudu hadihil makhlukati ayana ieu pirang-pirang dadamelan Gusti Allah. Mana di luhur satungkap bening langit tihanap satangkarat ning jagat rongrong kekodongan tutumbuhan bubuahan sampai bentuk bangunan aplak gunung jeung lautan termasuk manusia dan alam sekitarnya urang sarerea ibu kuring jeung si ujang kabeh ge diciptakeun ku Gusti Allah. Ujang diciptakeun ku saha? Ujang diciptakeun ku saha? Allah. Tina naon diciptakeun? Tanah edan tina tanah. Lamun maneh diciptakeun ku Allah tina tanah berarti maneh kakenteng teh dulu eta teh waateng paingan ari ujang tina naon deui sami sarua tina tanah mataksi ieu mah lamun ngarekuh cengek jeung tomat tara tarik-tarik da coet teh dulur misan. Nah kira-kira daraek maneh diemplek-emplek kos ceng celek
saingan hayaman atau meureun buatan pleret tina naon atuh manusia diciptakeun lain tina taneuh tapi tina saripati taneuh tina naon cenah saripati taneuh 20.000 kajang tadi nya teu nuhun kumaha atuh kaharti can maneh diciptakeun ku Allah tina saripati taneuh kaharti can kati sok terangkeun kaharti kaharti mencancan kaharti can hayang dihartikeun ya inung Bapak Ujang sok gadahar naon pokokna sangu bener sangu asalna tina ya beas asalna padi di mana dipelakna sawah medianya adalah taneuh kasedot saripati taneuh ku parenu dipelak ngarung kunuk daunan ngarang kadak dahanan tuluy buahan buahna pare tina hejo jadi koneng geus koneng dipanen tuluy dipoek digiling dibeaskeun disangukeun dituang ku indung Bapak acikna tina sangu jadi cai cai naon cai naon cai bubur sih eta mah Gusti ya budak teh ladang bubur cai mani maka lamun lalaki gubrak ke alam dunia alus rupana cek tatangga aduh mani kaset bener gak? Awewe alus rupana aduh si neng teh mani gelis dan toke aduh cai bubur kaset aduh cai bubur gelis mani gelis mani kak ari cai mani teh dua jenis lamun di lalaki disebutna sperma lamun di awewe disebutna ovum nah di lalaki sperma di awe ovum sabab awewe nu baru gaun apem tahu apal ujang apem apal apem eta nu di warung nu warna pink nu hejo kira tuh apa kubigan tak kalau eta cais manis sperma jeung opum dina rahim nu janten ibu leres punten jadi lamun acara akbar kieu miknya harus maksimal ya jadi tengah ganggu karena suasana tausiah entong aya ngayung Pak launan palununa Pak kenai ari laun jeung tarik mah itu retorika saya Pak ke bagian saya tarik laun-laun jadi lamun laun tong ditarikan bios cekap terus kan Pak kalau eta caiman itu disebutna sperma jeung opum dina rahim nu jadi indung disebutna jabang bayi atawa janin leres tuluy Allah nyiptakeun manusia teu asal nyiptakeun eta manusia geus diciptakeun ku Allah tuluy diberenya ho ari maneh diberenya ho naon sih ku Allah naon maneh da Allah sok dibere nyawa ujang ku Gusti Allah ternyata di umur 4 tahun edan 4 tahun berarti ya budak di umur 3 tahun 11 bulan 28 poe mah paeh kene geus 4 tahun kakarek nalejeg lumpat heuh oh nya aing naon kita budak teh gunan jalma loba teu sadar kana kamanusiaan-na teu kasasar kana purwadaksina di mana urang asal proses kehidupan manusia
aing ribut sia deh. Tenang jang tenang. Aduh ampun. Dipikir-pikir asa ngawangkong jeung si Ohang jeung maneh wae. Keun bae lah. Nu penting mana jan seuri tapi anu nilai plus benar teh, Bo? Supaya kaharti heula. 4 bulan kasep lain 4 tahunnya. 4 aya paribasa 4 bulan usik 5 bulan malik 6 bulan rajaka papa 7 bulan sia mangrupa. Siga saha ujang mangrupa? Bapak. Ya ho mah nya siga tatangga atuh. Omo siga nu naong mamit-amit aing kumaha mun naongna beurit heuh. Gubrak manusia ka alam dunia disebutna teh bayi bener. Benar. Nges bayi jadi balita, nges balita jadi rumaja, nges rumaja tumbuh dewasa. Ente di bayi tepi ka dewasa butuh proses pertumbuhan. Di mana tumbuh butuh sumber energi. Sumber energinya adalah pirang-pirang rejeki nu kadahar, nu kainung, nu kaisap eta teh ti Gusti. Oh, sahada teh sing tepi ka dinya. Ngarah makrifat wau saha urang saha nu nyiptakeun heeh deh gitu ari Allah boseun teu kasep mere rezeki ka manusia jeung makhluk sajana boseun teu naon sababna Allah maha bener 5.000 ladang beunghar ya. Ujang sabaraha eta? 40. Maneh sabaraha? 30. Oh, entong mah kapanas eta dada mending ngapul kana we udah terus mana ciri kabeungharan Allah teh Ibu? Tapakuran ku urang. Ibu bapak melak pare di sawah asal ngabinihkeun setengah karung diaurkeun ditebarkeun di pabinihan eta pabinihan anu diaurkeun nu ditebaran ku urang tuluy daunan 20 cm tumbuh ditandurkeun di sawah nu lega 3 bulan kemudian ku urang dianir caina diramet diberak dipanen tina setengah karung jadi 20 karung bisa hirup berkesinambungan ti panen ka panen. Alhamdulillah eta ciri kabeungharan Gusti Allah. Alhamdulillah. Tak cukup sang ungkul di dahar kudu aya lauk pauk. Osok ngadahar cumi. Sok. Gabus. Tongkol osok. Sok. Di mana tongkol ayana? Laut. Bener. 5.000. Ladang tok. Oh. Ladang tongkol 5. Inung bapak ente melak tongkol dari laut. Teu. Berarti eta teh meureunana ciri kabeungharan Gusti Allah. anu tara dijual ku Allah tara dihargakeun keur makhlukna. Berarti urang salaku makhlukna di mana ngadahar tongkol sok mayar tara. Ieu nu tara mayar teh. Kapangih ayeuna mah. Paingan atuh di dieu warung nasi baralangkrut. Da ieu tongkolna tara dibayar. Kade eta boga duit bayarkeun nya. Bade. Nya kakarek rek mayar ayeuna. Terus kan Muhammad kabeh sifat 20 lalu dibahas di dieu nya. Kadua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. ngomong-ngomong Kanjeng Nabi di mana ka mana diisrokeun ku Gusti Allah di mana ka mana Kanjeng Nabi diisrokeun teh kasih di Mekah ke Madinah. ya cek aing ge di Mekah ka Madinah lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. di mana Masjidil Haram ayana? Mekah. Masjidil Aqsa? Madinah. Salah. Nabawi di Madinah. Maka saya kaji sejarah Islamnya. Masjidil Aqsa mah di mana?
Masjidil Aqsa di Palestina. Di Palestina. Naon kendaraan Nabi waktu Isra teh kasep? Buruk. 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 Naon ari buruk teh? Kendaraan Kanjeng Nabi. Naon ari buruk teh? Tubuh kendaraan. Kades ya ibu-ibu make rok. Buruk teh menang adopsi, menang mustak cek santri matina kalimat barkun. Naon cenah? Barkun. Barkun hartina kilat. Naon cenah? Kilat. Ari kilat teh cahaya nu ngaburinyai. Naon cenah? Cahaya anu Kaburian. jadi buruk teh cahaya anu Burian. burinyai. Cahaya anu Burinya. hayang nyaho burinyai. Hayang Ya. colok panon ku curug ke burinyai. Geus tong jero teh. Kitu Ibu. Naon ari buruk teh kilat cahaya nu ngaburinyai hartina lengkah kendaraan Nabi nu disebut buruk di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secepat kilat. Paingan saur riwayat Isra bahkan jeung Mi'rajna Kanjeng Nabi hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Cek sakawal 4 jam, cek sakawal dicapak pangboboan Kanjeng Nabi masih keneh haneut. Alhamdulillah. Terus Kanjeng Nabi Mi'raj di mana ka mana cak buruk tepi ka Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi Mi'raj di payunan Masjidil Aqsa nincakana hiji batu sohro ngaranna naik ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh. Terus Nabi naik di ka mana ka Sidratul Muntaha rok dan mustawan dugi ka maqamul a'la. Di dinya Kanjeng Nabi patepang sinaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdialog dengan Allah dengan kalimah nu sok aya dina salat sok dipake at-tahiyat baca. At-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibat. Lillah. Dijawab ku Gusti Allah, disambut dengan jawaban kalimat salam kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, Baca jangan. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dan keberkahan kasih sayangku untukmu wahai nabiku saur Gusti Allah. Tapi Nabi Muhammad lain jalma egois mereka doang hayang ngeunah sorangan senang sorangan paduli teuing umat jeung rakyat balangsa. Nabi Muhammad adalah nabi seorang yang bijak. من أبى وعلى روحي ينكسر قلبي على